pieu mudore mabdi ma'ruf di mana-mana kabuktian harap nanti harap mudoroah dipatah. Terus harap nanti dipatahkan harap mudore dipatah. Oke, harap mudoroah dipatah. Nah, kabeh aja sami. Nah, tinun bangsa Tiwongko, tinun bangsa Oka, tinun bangsa Lima, tinun bangsa Bener, terus kabehan teu dipatahkeun teh. Teu pajang musannif ditamahan ka aja musannif bina sataran awal ila ruba. Qalu ila ruba. Maksudna kajaba pieu mudore bangsa Oka. Kajaba pieu mudore bangsa Oka. Ta eta mah membaca mamanya enak. Kayak mengejar cek kerek maksudnya ada nanti ada bersama kita mahal itu podor gitu maksudnya kulit nyawa ya maksudnya ada apa yang mau ada bisa dari mana cari aja mengingat kalau sekali ngapain terus maksudnya raja bapak yang mau dari sama bangsa Opat kamu kesaran apa namanya kemudian terus bangsa Opat tae tama ciri mabdi maklum nate tae tama ciri mabdi maklum nate lain dipatahkeun harap awan lain dipatahkeun harap awan sabab harap nanti di dia mah sawasnya ngawahkeun sehingga liang domama dijauhkeun bahasa kita mah mujud taam sehingga liang domama dijauhkeun ari anu dimaksud rupanya dia dua rupa hiji sulasi majid wal awal hiji sulasi majid wal awal dua rupa mujarrad salamul haq terus dia berarti beda dua masalah dua poin. Terus saur ada yang muslim pain 5 menit papat tua wajah ila rupa ibu muji dan aja muslim di dia pilihan ciri pil mudore mabdi maklum saur dina sabar awal harap mudoroah dina pil mudore mabdi maklum kamu kudu kabuktian harap nanti dipatah terus gitu sote berarti lamun terbuat tinu bangsa tilu lamun anu terbuat tinu bangsa lin 5 lamun anu terbuat tinu bangsa genep mana anu bangsa tilu nasoroyan yang suruna eta harap mudorana dikumakeun dipatahkeun nu bangsa lina in kasaroyan iya dipatah no bangsa genep istarroja yas kumaha aja musannif lamun bangsa Opat no bangsa Opat kekenging dipatahkeun balik tak kudu didomahkeun harap mudoroah mana bangsa Opat teh seperti di dia jelas sulasi majid warna awal akroma dia mudorena akroma yuk paroha yufaqih
Mana deui kajian musannif anu bangsa opat teh eta rubai mujar. Dah roja yudah bener. Hal